Pan akang mah bebas. Sabebas mere pilihan ka ibu bade sawange deui atanapi salamina nyarengan Cindy jeung bapana. Gabrug. Nina ngarangkul nyuuh bari nyegruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang baraya Kang Has di mana wae ayana. Insyaallah dina ieu waktos Kang Has seja ngadugikeun deui hiji carios pondok basa Sunda kalayan yasana Kang Ari Salse. Kalayan judul Mapag Dina Jajal. Yang akan kesepuhan Alun-alun situ raja liuh linduh ku rajegna Kiara. Sakuduna matak betah jeung tumanina. Tapi beda jauh jeung kaayaan hate nu ngarasa panas ningali dirina. Kahuru amarah marojeng ja teu puguh rasa teu puguh peta. Bet nyoreang deui mangsa ka tukang nalika keur gede duriat ngan hanjaka kudu pegat alatan manehna teu narima kaayaan teu sanggup di bawah hirup sangsara nepi katega wani ninggalkeun. Abong nu panasbaran maksakeun kahayang geusan hirup senang cara nulian. Ongko tadina diogot teuing ku kolotna tuman ngahanang-ngahaning. Kari-kari harita di bawah hirup cara di desa nu sederhana. Ngarumas meureunnan mindeng aral jeung ngarasula akhirna lunta. Kiwari datang deui sanggeus meh sataun pepegatan ngakukeun sono ka anu jadi turunan. Cang caya deka nah nya eta teh mun teu ngaragap hate budak mah teu hayang teuing narima kadatanganana. Komo bari kudu nganterkeun balik sanajan ukur jajab nepi ka pangateman angkot. Bet kasuat-suat sagala nukungsi kasorang narembongan ti mimiti panggih hahadean laki rabi nu dipaparin anak hiji sagalana atra asa kamari asa mangkukna. Komo ngeunaan manehna nu indit teu amitan mah duh kaseuti nyeri deui. Tatu nu meh lita ujug-ujug ngaludira ukur bisa nganaha-naha jeung asa ditengteuingan. Tapi nungges mangges kari carita kari kawaasna kari seueul jeung handeueul keun tungtungna tumarima nalipak maneh rumasa teu bisa nyogemakeun pamajikan. Ayeuna mah najan nya dirina aya hareupeun anggap we deungeun-deungeun geus lain-lainna deui ieu. Mun ceuk barudak mah teu kudu baper cenah.
manilami atuh beus tehnya. Pokna bari ningali arloji. Kana angkot we atuh. Hoream turun naik nah ah. Mana seueur cacandakan deui. Emak nu kitu nama atuh da mani sagala dibahankeun. Teu nembal. Timba ngabalieur tuluy tangga nempo langit tugas angkep. Bade ka mana Neng? Tanya tukang cendol nutatan arek mulang. Bade ka Bandung. Dupi beusna tos ngalangkung. Elat atuh Neng. Teu acan lami da. Aya saparapat jam namah tadi teh. Oh. Lain manehna wungkul nu hanjelu. Dalah kuring oge kitu. Aduh, aya bahan lila deui ieu mah ya. Kumaha tuh Kang? Nya karena angkot wae geuning. Akang mah nya. Teuh, da kitu si eta mah. Geuning anggar keneh gurat batuna teh. Dasar adat kakurung ku iga. Pami di Sumedang mah gampil. Teu aya beus oge seur elepnya. Pokna deui bari nempo jalan nu ngarah ka Wado. Surti di ditu namah meureun hayang dianterkeun leuwih jauh. Sajongjongan ngahulang nimbang-nimbang sagalana. Cerojoy aya niat canggupan bari sekalian hayang ngajak ngobrol di setengahin jalan. Apaan teu manggih kesempatan pisan. Najannya kaitung lila datang deui ka imah teh. Heuda ukur meakeun waktu jeung budak wungkul namplokeun ka sono. Tapi sanggeus dipikir deui. Kamatak-matak ngabarubahkeun kaayaan. Tuluy boga harapan jeung kahayang nulian. Mending antapkeun sekalian, tuman. Manawi keur satu Kang, jajab abdi ka Sumedang. Tuh pan, pasti karena kitu teh teu nyalahan. Nya sok atuh hayu bisi kabur hujan. Clak manehna tumpak. Babawaan disimpan dina lolongkrang antara jok jeung setang. Nyaan berat geuningan. Paingan embung ngeclag. Sanggeus merenah biur nuluykeun lampah. Nyorang Cipadung, jalana pungkal-pengkol Jaba Mudun. Motor nyemprung nepi ka tidang dek-deng-dek, basa dina tikungan. Nu dibonceng teu loba omong, leungeunna ngagaramang nyekel kana baju. Tapi teu lila dilepaskeun deui. Surti tangtuna ngarasa ragab. Ngaliwatan pom bensin, loji, motor di alonan, oper gigi nyorang tanjakan. Aya rasa karunya kanu sieuneun disatukangeun. Ras deui bari teu masuk remen ngagebesan, malah mah mamaksa minta turun. Leuwih hade kana angkot cenah, tibatan numpak motor dibawa ke kebutan. Anjog ka Sukatali jalana rata. Dikenca katuhuna ngajajar jongko nu dagang sawo. Rek mawa sawo moal. Cekeng teh nawaran. Moal tambi abot atuh keh. Naon we atuh si karung teh meni berat kieu. Ulin sareng beas ketan Kang kagegelan ti emak. Oh. Emuteun keneh rupina mah emak teh. Pan abdi mah seneng belem ulen sareng sangu ketan di kalapaan. Lain kahayang nembal, tapi betras inget kena carosan emak sama meh nitah jejak dirina.
ditinggal ku mama Nina jadi beda leuwih daria jeung dewasa pampang nama nyaheun pisan ka budak teu miceun geuningan sakira bisa mah mending nyariosna teu kebat pedah kuring kaburu ngalios apa kana maksudna. Rasa geus anjog kaganeas keukeuh taya obrolan dumeh anteng kulamunan sewang-sewangan ting naon nu aya dina pikiranana boa manehna mah geus teu inget-inget geus senang hirup nyerangan meureunan atawa bisa jadi mun ayeuna geus boga deui nepi ka ranca purut brek hujan sanggeus sababarha meter ti pertelo nu ka Alam Sari leok motor disimpangkeun ka warung. Duh mani ageng kieu hujan teh cenah bari memeres buuk nu kabaseuhan. Keloyong nepungan nu dagangna mesin kopi jeung teh manis laju diuk di juru yang harupan jalan bari nyerangkeun dirina nu masih keneh disosompang. Hate ngageter. Nya, Nina teh beuki geulis ayeuna mah. Beg. Ruas karureunnakeun. Buru-buru ngabalieur geusan nyenglar teu puguh rarasaan. Kusiwal ngaluarkeun rokok, cekres disundut lenyun. Kahaseup nu nyerebung kuring ditipkeun ka sono sina kabawa sina kaanginkeun sing jauh jeung sina buru-buru leungit rumasa yen duriat mah masih aya keneh make datang deui atuh maneh teh. Biasana sok lame pami hujan kieu mah nya Kang. Pokna bari diuk hareupeun. Nya. Akang teh ngambak. Henteu. Eta we mun ditugu gue atuh da. Pan akang mah tibah lagi kieu, kawas nu ata apal wae. Tuh kapungkur mah akang teu kieu. Mani benten ayeuna mah. Rarasaan we eta mah. Tembal kuring bari nyokot gorengan dihuapkeun. Sebenarnya hayang nanya nya kuring teh ayeuna geus beda nya naon atuh bedana cenah teu rumasa we mun sok kudu dijentrekeun mah ieu kuring teh keur satekah pola mah praguligah dihenteu-henteu oge urang kungsi sagulung sagalang. Wah acar kasebutna mun ayeuna kaentepan rasa sono piraku teu surti atawa anjeun mah geus teu noleh deui. Ngeunaan beda nah teu sadar pan didinya geus sarua ayeuna mah geus jauh jeung nu baheula leuwih geulis. Leuwih pantes dina dandanan maksud teh jiga parawan kahandap di lepis kaluhur di kaos basajan tapi nyurup kena tangtungan sedeng keretan banget bener cek emak jadi lebih katara dewasa. Kang hapunten abdinya geus lah nunggus mah unggus nempas motong omongan anak muhun abdi lepat rumaos tos atuh bu nak mana kitu ge titis tulis teh meureunnan jadoh teh aing bet keceretan segala nyebat naon be teh cing sekali deui Kang
Nya titis tulis ting nasib ting takdir. Sanes nu eta. Kuring bareubeuk sedeng nina ketempo tina salat panona bangun atuh pisan. Eta tehna tong dianggurkeun bae. Mempeng panas keneh geura ngarah teu asup angin. Cekeng teh malibirkeun omongan. Nu tita kalah keong. Barang regot manehna jiga nu heran. Akang nu pesen teh manis teh nya. Nya. Manawi teh tos hilap. Kumaha gitu? Eta we teu patos amis. Nuh nya. Jep deui ukur seahna hujan nu kapireng. Lain teu apal sajeroning subungna ku paguneman nina mah gawena malingan aret. Da kuring ge sarua ketang saeneng-eneng merhatikeun mehna nu gumuleng tina kacalase nu aya di gigireun. Disangkana mah meureun keur anteng nempo ka jalan, padahal nyaan ieu teh jadi tibelat tak giwur. Duh, jadi cus-cus pikiran kieu. Dina sekali mangsa menerang pisan padu tutupan. Baju pating kelemes bari jeung disadana HP dina saku jaketna nu ditendeun dina meja. Gura-giru dicokot tuluy macaan pesen nu arasup. Nyeh mahena imut bangun atuheun pisan. Nempo polahna model kitu teuing kunaon bet ngerasa timburu. Teg boga sangkaan mana kitu ge narima pesen ti kabogohna. Beda atuh da. Batin narik ambekan jero nakaranan. Ke nah aing teh bet teu nalipak maneh pisan. Nyakeun teh teuing padahal mah nya. Sangkaan ngadadak ngahiang kagariwahkeun ku nina nu nyarita. WA ti mama Kang. Nah can uih buah betah. Saurna teh. Oh, ngadadak ngemplong. Betah atuh. Komo pendak sareng Cindy. Sono keneh abdi teh. Nanging teu kebat nyarita alatan HP-na kaburu disada. Ieu geura bet narus kieu. Saurna teh bade ngawengi moal. Mamah masuk ka mana mandinya. Pan anjing teh kedah lebet mah. Moal kitu bejakeun we keur di jalan. Tos ieu ge. Lain naon. Bisi aya nu ngambek ke. Nu ngambek? Saha? Saha we? Pan akang mah teu apal. Ka akang panginten aya nyeuselan mah nya. Akang mah geus puguh moal aya nu nyarekan. Bebas. Paling oge Bidarmi. Apal keneh ka Bidarmi? Bidarmi nu kagungan warung di landeuheun Bumi teh sanes. Nya. Nah ngambek. Kunaon kitu? Nya. Ayeuna mah akang teh buka usaha sablon jeung percetakanna. Oh, saya atuh tos lami. Aya kana 3 bulan mah meureun. Alhamdulillah dipaparing kelancaran. Keke naon hubunganana sareng Bidarmi? Apaan jongkona disewa. Tah mun elat mayar teh sok ngambek. Padahal lain teh kabayar. Akang mindeng poho alatan riweuh ku loba pagawean. Ketang nu puguh mah sirikeun we. Peda usaha aya kamajuan. Oh kitu. Ngajejegan heula sabulan rek pindah da. Ngalih ka mana? Ka Situ Raja. Aya nu nawaran tempat. Kabeneran di sisi jalan gede. Keur sewa anu murah teh jaba strategis deh. Rencana mah rek sakalian muka di destro. Aya babaturan nu ngajak usaha bareng. Ngiring bingah Kang. Peperiheun abdi mung tiasa janten kuli di pabrik tekstil di Cimahi. Nina ngaharuk deui. Sedengkeun kuring ngahaja pamer
Itung-itung berebeja kumaha bedana Bapak Sindi ayeuna jeung baheula. Sajongjongan taya omongan anteng deui ngumbar sawangan sewang-sewangan. Jeroan hate tumuwuh kapanasaran hayang nanya ngeunaan kahirupan pribadina, tapi teu sakedal ucap heureun kuletah. Antukna bating hulang mikiran cara ngolonganana. Atuh pamingalih mah kumaha panginten Sindi sakolana? Teu masalah, keun aya ninina ieu. Beureun oge teu jauh, bisa katalingakeun keneh. Oh, muhun. Keur nu sakitu kalina Nina ngahulang jentul. Atoh aing mah tah asa meunang, sugan we kaduhungeun. Iya mah hapunten, bilih akang repot. Kumaha pami Sindi ngiring sareng abdi? Hehehe, heupnya ulah dibahas deui. Pan tiba heula akang teu mikeun jeung keukeuh nepi ka iraha wae oge moal rek mikeun. Keun, budak mah teu kudu jadi pikiran. Gering cageurna akang nu nanggung jawab. Sok nina mah sing Jongjon. Jongjon kumaha maksudna? Nya sing Jongjon we dina nyorang kahirupan. Gara boga deui anggur mah geus aya calon lin. Ih, kumaha wae itu teh-nya? Naha? Tah can ngemut ka dinya, Kang. Aya oge nu ngajak ku abdi tolak sapajodogan. Betah olaga santenya. Pan teu ngemut-ngemut. Ayeuna mah nuju soson-soson. Lian ti damel di pabrik, usaha kana bisnis online oge. Alhamdulillah gaji mah teu kacoceng. Sadayana dikempelkeun. Nya halus atuh ari kitu mah. Kang, hapunten anu kasuhunya. Abdi nitip artos kangge emak kanggo Sindi. Mugi ulah janten jahet mana. Ageng mah henteu. Nanging rupina mah cekap kanggo kaperyogian sakola tekana. Nya teu naon. Mana kitu ge nina teh nyaah kanu jadi anak. Kentenan atuh Kang. Sarua ngabetem kaalaman deui beak piomongin, padahal dina hate mah loba tanyakeuneun. Hayu Kang, tos raat geuningan. Hayu, tembal kuring. Ngadadak asa senggah, kacida hoream rek kuniang tina pangdiukan. Jajabkeun dugi kaparapatan poles we nya Kang. Pokna deui bari tuluy ngojengkang milahan kaluar warung. Cekeng teh nyeluk manehna kalayan sadar. Nina bangun ngarenjag, tuluy malikeun awakna. Saterusna ngajantreng bari mencerong. Kuring netep anteb bari ngadeuketan. Pok nyarita. Pami ngaraos sono keneh mah ka Sindi, mulihna encing dewe atuh. Laras teh Kang. Nya. Bindarmi moal ngambek kitu. Tanyana kawuwuh imut jeung panon carindak-dak. Pan akang mah bebas. Sabebas mere pilihan ka ibu, bade sawange deui atanapi salamina nyarengan Sindi jeung bapana. Gabrug, Nina ngarangkul, nyuuh bari nyegrug.
Cag barayang sakitu anu kapihatur carios pondok yasana Kang Ari Salse. Hatur nuhun pisan tos dipaparin kapercantenan kangge nyanggakeun ieu carpon Kang Ari. Hatur nuhun pisan. Mugia ageng tawakupna tinangtos seueur kakiranganana. Kalayan dipungkas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.